Rongsok lah di Pakadus sugan aya rongsok onerlil mobil bangsa per putut atulah pelak putut gitu. Duh, aing mah ieu teh usan pidulitin acan ieu teh. Pamajikan hayang skincare, udah hayang jajan, coba urang hayang kudul. Naon atuh ieu coba pidulitin nyaman kiwari. Mun hese ampun. Assalamualaikum Pak. Cur. Iya mana uya gaduh rongsok onerlil bangsa tilas onerlil we geuning mangsa per putut atuh pelak putut geuning kitu. Apa? Dari mana enak mah? Kana rongsok. Karena rongsok nama poe segala rupa lah dilakonan. Bener rajin, aing mah salut, pemuda bener-bener rajin pokokna mah. Berjuangnya. Pasti atuh palah sambelaan ieu nih. Bagus loba ya teh aya rongsok mah euy di tukang. Jika teu dapat hal di dieu nya. Siap Pak. Abi nganusan di dieu. Baik katel busut ke Pak aya mah. Siap. Pan aya tah milik mah. Kan ieu amih bebenangan gede ku aing gawean siga cul. Pan milik mah di mana bae. Untung pemajikan rajin ngumpulkeun kardus. Aja bayar. Iya urut di mobil berat ya mah. Duit. Kan asa kurang gitu lah kalian siap yuk aing mau bebenangan mobil tungkupan kardus benang ieu mah jang skincare jeung jajan budak jeung meuli udut teh. Tinggal beruan gitu mah. Ngeus satu kang aja. Atuh Kang Pak. Cokot aja. Yuk ka dieu. Siap. Lumayan euy. Aya pan rongsok ya lah. Lumayan. Iya cuy ya. Oh iya nya Pak. Murah tuh, wah honor di mobil. Jika tuh kilo atuh. Kilo. Kilo Pak. Sing asup kana euy. Itu berat ya mah. Wah. Aya ieu mah 30 mah leuwih Pak. 30. Leuwih. Nah, milik mah teu ieu euy. Moal paeu jeung truk termos menang pan rongsok. Tuh. Hari rajin mah. Nya tuh kitu mah Pak ya acis nanya abi nampi rongsokna ya artosna ti abi. Siap nyangkakeun barangna sina manfaatnya mohon. Menang bati. Nya nuhun ki abi meureun ka dieu deui lamun ira-iraha lah. Siap senang berbisnis dengan Anda. Oh siap pasti atuh Pak. Berat euy ngawana. Alhamdulillah rabbil alamin mimilikan memilikeun kebajikan batur. Alhamdulillah ieu menang rongsok ti Pakadus euy aya keur modal kawin ya jeung mas kawin ka si bebeb teh duh. Berat bisi hungkul sih kana mah ieu. Bukaan kurang. Wah euy. Halus milik euy ieu mah. Lah ngurusutkeun nih tereh euy mah. Tupan bener tuh onerlil mobil as mobil ya. Kardus di aya segala rupa. Nah, onerlil ieu mah bakal pimahalan ieu mah ya milik ieu mah ya. Ya teh as mobil teh payung ieu teh gede ya. Tuh inaon deui euy bawa pelak ieu nu beratna deui. Sigana mah pelak ieu. Kek nah pelak astagfirullahaladzim kali Pakadus mak tuh diasupkeun. Gobrak aing mah geus. Rongsok di euy. Baheula aing katipu ku Pakadus ya rongsok sina batu ku aing mah eleh geleng ku aing gawean Pakadus euna mah. Assalamualaikum Pak. Salam. Mana uya rongsok deui? Saya. Rongsok. Mohon. Ya loba. Aya. Masih keneh kana rongsok. Masih Pak. Wah, bener leupeun euy. Nya atuh da usaha malah kana segala rupa abi mah geuning. Kita ternak orai da silih pacok. Bawa banyak di dia ya. Coba. Yuk ka dieu yuk. Ya tuh. Tuh, loba bener. Ih, loba euy. Sok sabarahaeun manina eta.
Iya mah kira-kira siga nama Pak 100 ribuan lah kabeh Pak. Namanya ya sakitu lobana 100 ribuan. Tah cincin tuh kurut parabola, busi, kardus. Ih, loba bener loba. Loba. 150 ribuan itu Pak lah. Be 150 mah rek Kang cincin sok aing mah pedah ka maneh karunya. Siap euy segala rupa ya. Karena Aya ieu tuh, sok, Pak, pokona ieu dibawa kita. parabola nu ieu nama lo nu matak mahal mah. Dibatiun ieu mah ya Pak ya. Ya, nuhun Pak. Sip, nuhunnya. Senang saya berbisnis dengan Anda. Siap. Geus Pak lah, ku abi dicanakan anu nuntut ya. Dan diharap motor geuning ya teh di ieu. Yang dicanakan teh ayeuna. Sok cul. Ayo nuhun Pak. Sok, ayo siap. Alhamdulillah ya Allah menang duit teng bareta urang deleka kasih acul deusian batu. Ayeuna mah henteu tega urang teh. Sakitu deusian batu tapi usaha nama junun kene alhamdulillah. Urang menang duit nawa jualan teh bener halal ieu mah barokah. 150. Alah, Gusti. Anjir. Duit mainan ieu mah ari si gacul. Anjir, aing ayeuna nu katipu alah kalah gobrah.